Setengah centong mana 12 cek. Naona ta? Hah? Naona? Lamun geus asup bae heula. Heeh. Awalnya buru tuh. Heeh. Panitia kilo dicat teh. kan cenah ngaju enggeus, tadi cenah embung. Tuh. Sok laki teh. Heeh. Mancak anu bubur dibahekeun dan disebutna embung. Heeh. Ai geus na 2 jam kekuasan teh. Kucuran dege. Di kopian dege hayu wae disuruh. Ampun, ampun. Kieu ngobrol jeung aki-aki duda mah ya. Ai jajan keragok cenah nya. Awana. Ai ngaku hayang bener. Ai ngomong ka mana karep orangnya. Ai jeung mangwar mah asa-asa. Heeh, bener. Atur ka mana yeuna? Nak? Reka mana? Ke deui. Ngambek Pak. Sukene. Tah, cerita Ustad Morsot samping. Pamajikanna keur ka Jeberut. Abalak kata. Ai mana gelo lain, ai sia mana gelo. Ai samping aing pikait kana leungeun. Balik deui cenah mang orang nginum. Teu kuateun cenah. Eta awe lamun ke Ciamerut, salaki merosot sampingna. Katanya itu ngadu dabel, gagak. Ini, nah di jelut.